Gusti aku hari geus barudak peureumnya papar buat kekurubukan tuh bisa sare. Nah, untung inget ieu nya aya ieu. Tah. Aya endorse ya. Di Baso Aci Baper di Kang Anton. Tur nuhun mumpung nuju lapar kayak orang dipasak heula nya. Duh nih asa katulungan kieu tah tos asakna ieu tuh hembul keneh. Tos asak antep mumpung si sudah sare. Cikan. Ulah Gusti panas keneh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana agak bisa? Yang. Yang Baso Aci teh lagi mumpung kayak endorse. Tikang Ujang rasaan heula ieu enakna geus tak kawanti-wanti pokona mah. Pokona mah tina aksarana oge bikin ketagihan. Berarti teu euy we ieu Baso Aci. Ya. Udang lah ieu enak teh. Asli ieu mah sok ajaran. Ajaran lah. Buru diluapan heula. Ami nih sukana ni puting-puting nih. Ami mah nih geus Ieu lah. Heula. Sakeung we masakan heula. Gusti nu agung ingat. We kumaha? Anjing lada ih. Nya harukana. Kumaha we ieu mah deui. Sirum ateul. Sirum ateul teh. Geus lada. Dibeubeung. Sok deui. Nih Nya bae daripada kosong Ami gitu. sudah tunu Nya. tunu keneh. Anjing. Jeruk goblok, jerukna. Gusti ieu Kang Anton katampi pisan tina anu ka doa teh et kesan kieu ya Allah. Pokona mah jak. Kawanti-wanti nya. Euy. Pedok. Bekilada mah anjing. Aing geus udah hae. Cenghar deui. Euy. Ambil tadi kesang we di daerah ieu. Andip, ieu tinggal dikesangkeun. Tuh ieu narolol din teuing. Ku nikmatna ieu. Ini ari ya eta ti saha ya anu ngirim saha? Kang Anton. Anton. Naon eta na ieu ngaranna? Sekali lagi. Baso Aci Baper. Oh, Iya. nya nu kamari si Cumi jeung si Iting eta nya. Tah ka amis tinggal ngendorse. Oh nya. So kan nu erek ngaralodarnya. Biar aku anjing si Cumil kamari jeung si Iting dalah nu kieu anjing pina aku mararane hantu. Anjing juga ngaburilang we panon anjing ih. Ieu kesang, Jang. Andip. Mesti enak pisan. Pasti bikin ketagihan. Euy judulna ge. Euy. Duh. Euy. Ta eta laguna.